ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan saderek putak si parantos sumping. Ya. Aduh nyaan ti kadeuketan boboki geulis pisan itu Dewi Siti Ragen anu ayeuna papangan. Ye doakeun jadi sing jadi bojo akang anu nomor 17. Aduh, mana pi adi beuteungeun kaula anu ngaran Jaka Hintiri. Mangga. Sateasana dingawitan kopi gelan patih supaya disaurkeun heula we pelaturan saemara. Bener, beuteung carita. Aturan-aturan cek bagi teu kuahan teu gelut teh. Tapi dah kedah beres atuh. Apaan meureun ieu teh geus direncanakeun maka jeung teu beres. Kahiji kapan teu meunang mawa pakarang kang ngolewang bodong ari congkrang gede-gede ka keuri jangan sapotong diunang di baka pakalangan. Kaduana kapan teu meunang nyelok panon jeung najong si eta. Si eta teh naon? Oh si eta mah kitu piraku di dinya eueuhan. Sarua meureun. Pada boga ngan beda leutik jeung gede. Katiluna teu meunang aya tuntutan di manana aya kacilakaan semplak leungeun dan semplak tatak potong leungeun eta bae dituna nepi ka maot tapi kudu bebas bicara hukum saemara. Mangga. Tah kitu. Mana pi adi beuteungan kaula anu ngaran Jaka Hintiri memang jago teh budak teh. Jago teh batur mah keok tapi keur kaula. Wong lian bisa kasoran tapi kena kaulah bisa. Mangga dihaturkeun bae ka Raden Jaka Gintiri jago saemara supados enggal sumping ka ieu tempat. Kalayan ka para wiyaga anu parantos lami nu pindah teu asa nampi gaji. Nambe uang makan wungkul panginten. Uang makan 2.500. Sumuhun, sekapkeun. Atuh cenah teu cekap itu bantilas keuretan. Sumuhun. Begitu mangga. Sorak kenah dia. Jago tiba. Hingga. Jadi adi beuteung akang teh. Mudah-mudahan pangresa pangapunten paman kapengkeran mangga Raden. Lucu pisan cu. Payunan teh mung 2 deui nu pindah sareng ieu. Pino. Mudah-mudahan sing tulus jadi adi perutnya ye. Mudah-mudahan. Nyaan geulis tuang raka teh. Padahal kahayang waduh ditonjok ku akang teh juralitong hudang deui. Heuh api-api we. Ini amplop mah paneuri. Aya. Panuhun we dina jalanna saemara ieu teh kenging dikotoran kuno kitu. Allahna usum ayeuna mah. Budaya. Usum ayeuna mah hampir ngabudaya nu kitu patut teh. Rejeki teh. Iya. Nu mawi di nagara kaula mah teu kengeng. Teu naon teu meunang. Bener tegara. Tega. Pati. Tega. Ceuk rarasaan akang udah can eleh gelut ti baheula ge. Kamari pamajikan anu kolot jekuk beuteung dari tonyok kusak kata urang deui. Percaya Nya. Mangga atuh digawitan bae supados nepangkeun lapanangan antos jago sareng miminat. Ya, kaula putak sih. Kaula Jaka Gintiri. Maju. Jaka Hintiri. Mangga. Wah, balik aja putang si balik. Balik aja euy. Goleran itu jeblok balik itu euy. PKS mah di imah euy. Euy. Goleran mah digoblok gitu euy. Kurang ajar eta nu lalajo. Baku ai geus nyurakan semah deh. Balik
turun wadi magelujeng aing ajar pisan aja kagin tiri maju karo-karo gelo aing bawa ngomong nu lalajo ya maju ya Pinasti mapak bayar wis kena bikin pinasti mapak bayar mapak bayar ingkang samia ingkang prasta ingkang samia prasta lawan kuda aduh kumaha berja Balik itu oi. mangga geura lugay aya hudang anjeun Sina balik ke tuh. Balik ke anak itu oi. ampun rupina ieu teh acan sah dianggap elehna Nah, panitia nah. nah panitia Panitia goler. Goler mau menang bokor moal. Balik ke goler. kaula dek ngitung ti hiji nepi ka kalima lamun masih kene bisa hudang nganu harti aya kene kawani hiji 2 3 aya kene meureun kawani dah Aya jika roket ya. rupina aya kene kawani aduh tobat kasep jaka gintiri moal tulus jadi adi beuteung ti akang teu kuat dandangan kasaktian ampun tobat kitu para wargi utaksi parantos ngejati pakalangan mangga
ayeuna dinten ka-16 undian anu kadua nyaeta undian anu pamungkas Ayo, saya. anu kakasih Prabu Puspadenta ahli sihir ieu nya mangga dihaturana linggih Pinggambar watasota Pinggambar watasota Pinganak kiri-kiri rakyat yang nira ya ingkang samyang ngalaga ingkang ngalaga Wah. Ya. Beki deket itu Siti Ragen nepi ka nyoyan sahayana gelis. Nyai Siti Ragen anu gelis nyai. Jika nawai akang lamun tekauntun tipung katamang meas laksana kapidurian kajian paleh paeh ngamale bangke ngajampana bukan deh nyai pantes lamun akang balik ka nagara sasar lamun telaksana pamajikan kaula anu 7 di bawah sare teh asa sare jeung hansip kulantaran ieu pikiran inget wae kanu geulis jatana Siti Ragen Nyai mudah-mudahan geus cia Allah atuh da ayeuna mah pamungkas eueuh deui patanangkeun wae atuh teu kudu gelut kadiekeun keur kaula rek dibawa eta putri kadar hayang harta kakayaan ku kaula dibere emas picis ku marancing inten jumanten rai anu geulis jak rai anu kasep jaka gintiri eta tuang raka anu geulis yakin bakal jadi jodoh akang gintiri rai mudah-mudahan cing tulus jadi adi beteung rai jaka gintiri rai Jaka gintiri moal kuat ngalawan akang ai akang geus kasohor ka mana-mana ieu raja ahli sihir bisi maneh disihir ku akang bisi jadi korban panyihiran akang wayahna ngelehan maneh ti ayeuna ai upina moal tiasa pangrasa jadi kudu gelut wae wayahna tega lara tega pati tega majua haling persia ilujeng kase si Jaka Gintiri aing dek ngarontok kaburu ngepret kena pisan kana puhu Naon ya? puhu celi ya hot ya
si Jaka Gintiri aing dek ngarontok ye di Tajong Palang merah, Palang naon? Kakan aing dek najong di teke mumun ningan mumun jangan mun ai heuh eta mumun jangan aing ditampiling pipi aing ditampiling pipi ojai Jaka Gintiran Aula Jaka Gintiri ya kaula bakal ngeluarkeun ilmu sihir bakal neuleuh ti kajauhan si Jaka Gintiri baka dijuralit ku aing cia sadayana anu nongton sami olohok hampir teu ngiceup wayana ningali jujuralitanana Raden Jaka Gintiri keuna ilmu sihir nanging watak wantos Jaka Gintiri dudu wong samanea satria anu pinuh ku didikan rohani jasman jangilatangi pajar talelong mawalan Satya nafsu kahila Renira nafsu kahila wis kena bikin dinasti Kersakya muridin Puspadentara pranyata habut dijayeng rana pun jelema nyaan make ilmu sihir gara pasrahkeun Siti Raden Gintiri Jaka Gintiri bakat tingku parantos baluang tina waktos eta lajeng ngagunakeun ilmu pamungkasna barang ieu raja bade ngagunakeun ilmuna rekat Jaka Gintiri ngablesat nonyokeun dua peuripna kana dada dibarengan ku dua dampal suku nejeh dada
dugi ka melengkung salirana jaka gintiri kalayan ku tarik-tarikna dugi ka mungsratkeun getih hirup tina sungutna ieu raja ahli sihir kalayan kalepasan ieu raja dugi ka hanteuna ngemasing pati tumakaning perlaya tumedak katingal Puspadanta watek wantos ieu raja ahli sihir barang bade ngalepaskeun nyawa bisa keneh aya kasempetan nyata minahkeun ilmu sihirna bisa minahkeun rasa cintana tina ieu wujud ka wujud jaka gintiri kurang ajar paeh geni fire hidup jago hidup jaka gintiri lain lumayan jago urang euy hidup jago gintiri hidup aduh nah kalepasan teuing Raden aman kalepasan leres putra teh bakatingku parantos baluang we paman nah ieu Bu tapi Kang Masin pati nguningakeun sajumlah para penonton ieu teh geuningan maot ya hidup ayo kasep nu matak teu meunang aya tungtutan naon-naon oge ieu buktina geuning cu nyata bisa aya kejadian kieu untung we manehna geus neken dina ta perjanjian yen moal aya tungtutan naon-naon tapi kudu bebas ku cara hukum saemara tapi damel paman aduh cu rupina ngantosan saha nu bade daftar deui we dina waktu saena oge dihaturkeun ka petugas ti nagara ieu rajana anu kakasih Puspadenta parantos ngemasing pati tumakaning perlaya supaya dicanak petugas ti nagarana aduh dunungan abdi dugi ka maot nah atuh Gusti mun maksa-maksa kenting anjeun padahal di negara urang geus seueur keneh istri mah Gusti teh sami-sami keneh awewe mah kitu keneh nya ngan beda nu belang jeung nu henteu coba bawa ka anjeun bawa ka itu uyuk semangat itu nu nonton dugi ka nu ngalung-ngalungkeun topi wae aya nu jungkir wae aya hidup teh jadi pamujian balarea andelan sadayana bari budak teh bari eueuh-eueuhan pamuji ditujukeun ka salira tapi nadama mang ayeuna bakal nepangan tuang rama anu aya dina karaton saja laporan heula Raden ieu sumangga paman wilujeng Raden Jaka Gintiri anu parantos kena ku ilmu sihirna ieu raja anu maot barang ningali kana papangungan putri ngadak-ngadak aya rasa anu aneh dina dirina kunaon dina dirina bet diancikan ku rasa birahi karakana nyaeta Dewi Siti Ragen anu aya dina papangungan sajongjongan ieu Jaka Gintiri ngahulang ngaraga menang walau kemangakan beuki lami beuki nganelan rasa cinta ka ieu rakana Dewi Siti Ragen nah bet aya rasa kieu aduh aceu alah naon ngahulang
paingan hese milarian jodoh acek da puguh panginten kaula anu bakal jadi jodoh acek. Aneh anak. Cek neme rayi teh diancikan ku rasa birahi dina ati. Dedeh ayeuna jeung dedeh kamari bet beda. Bet aya leuwihna dedeh ayeuna mah kasalira mo. Kukituna mok dina waktos ayeuna ieu rayi aya dugikeun mugia tiasa nampina. Upami kersa teh mah acek dipijodoh ku rayi dijadikeun bojo ku rayi nuhun upami teu kersa nya sagedena ge tanaga acek awewe moal leuwih ti kaula sakula laki. Ceuk pangapunten ieu rayi. Kumaha dina waktos eta tepangna Siti Ragen sareng Jaka Gintiri tuna lampah eta kacarios Iraja Nagara nyaeta Prabu Jinawea ramana Gintiri ramana Siti Ragen kasumpingan pati anu aya di karaton watak wantos Raja Binekas Ratu Linuhung magelaran dina waktos ieu anu kayan di karaton sengit ngadalingding kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni nawiskeun Raja Linuhung kasumpingan pati Cinareksa rayi kauleun pangapunten